Awalnya indah, tapi semenjak orang itu datang, semuanya jadi hancur. Mau ke tempat yang bagus mana? Sabar Neng, ini bentar lagi juga nyampe. Jauh nggak? Sabar Neng, pegangan biar cepet nyampe. Neng, tempatnya bagus kan kumaha? Ya, lumayan sih segini. Terus Neng seneng tuh wah diajak ka dieu. Enggak ah, biasa aja. Aduh, seneng banget malah diajak ke tempat beginian. Neng nyaho tuh. Neng cewek pertama wah anu diajak ka dieu. Terus gue harus bilang wow gitu? Atuh teh terus-terusan Neng. Ih. Jeung naon calangap bae kayak aya keuyeub asik kayak. Nggak jelas banget sih lo. Apaan sih lo, bengong-bengong modus aja. Ah, Atuh Neng, pengen romantis teh kumaha sih dong di film-film teh ya. tapi ini bukan film Kadal. Awas aja lo kalau sampai megang tangan gue lagi, gue tampol lo. Ih Neng, biasa be. I am sorry beb. Ih, gue pengen balik. Nek balik ke mana? Karena gak nyampe. Ih, Anterin gue balik, ih. kayak beneng lah 24 jam deh nya kayak orang karak balik kok. Dikira gue puskesmas apa 24 jam. Ih, atuh Neng apaan kayak Mas AA. Puskesmas Kadal. Yang saya lah balik lah. Oke, bahaya. Neng gangguan ih. Muklis kunaon? Neng Tiara, tuh kuna naon Neng? Coba Neng ningali. Teu naon Neng, tenang bae. Terus kunaon eta banget meni rajit kitu? Ih Neng, gue geus stiker baheula beungeut ama rajit. Aman tes gelutnya, jeung saha? Henteu Neng, kemari najong di sawah. Dulu banget meniru rujit kieu. Neng, Anu bener Aa. bener Neng. Basing Neng tuh percaya, tanyakeun bae ke rumput-rumput yang bergoyang. Kan bisa labuh kitu kunaon? Teu apa Neng, age ngaranna ge musibah, pan teu aing nyaho. Nyanggeus tiara nyandak obat heula bisi korengan. Geus Neng ulah, mari geus diobatan. Sing bener atuh. Nya bener atuh Neng. Nya bohong kan Neng. Entos Neng, arek hareup heula. Anu tos atuh nu hade di jalan. Nya Neng. Pindah ke mana ya? Di tiangan kemana-mana eueuh. Kemana ya yang perawan gitu? Ih, tiangan eueuh. Dah. Dah. Ih. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Mana sih Indah? Pengen yang ngasih indah Bu. Emang saya di mana? Sa imamnya gitu pikati nyaho. Gue yang mentas ngepost ML
Karek balik ke budak. Masya Allah, iya. Dulu sorangan main kuatnya nyaho. Di sini nulis Sindah tuh. Itu cagur. Di sini kemana? Tanah irong aing tak. Ih, itu jelas ya. Itu jelas ya, aing nu nanya sama balik nanya. Arman. Hangges, aing nyokot cai heula. Siapa sih yang minum? Tak gitu cager sih ya. Ih, suwe sih ya. Dikawe ansip poin Saudi. Ya, minum. Lu nyaman. Channel nyaman. Sing we badag. Sial si Arman balas aku lagi. Kalau nggak salah aku tadi bawa obat deh. Nggak ada sih. Mana sih ini obat? Itu siapanya? Pan sare didinya. Punten kunon sare didinya. Astagfirullahaladzim, kok ya darah. Bangun teh. Aduh, ieu kumaha ieu? Tolong. Bangun teh. Aduh. Ambulis, ayo ka dia tulungan. Neng. Ayo jeung dia ayo ka dia. Aduh, Neng, teman aneh. Ih, makin ditajong deh, hayu. Ini masih pian, Neng. Kenal ka saudara yuk. Kenal atuh. Turun tuh. Yuk. Ada apa ini? Kamu pingsan tadi, kenapa? Emang aku pingsan? Ih, tenan Neng. Ih, darah nutina panangan si teteh tadi. Iya teh, ini darah aku. Neng sakit kunaon? Tenang, ngan kecapean doang. Serius? Bener, Yaudah, Widi antar ke puskesmas ya. Kita berobat. Nggak usah, aku mau pulang ke rumah aja. Mana tes aku? Teh, bener nggak mau aku antar? Nggak usah, aku nggak apa-apa kok. Ya udah aku pulang dulu ya, makasih udah baik sama aku. Yang geus, Neng. Arek ke kebon heula. Makasih ya, Mukri. Ya, sami-sami, Neng. Ya udah aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya teh. Itu kan Repi. Repi. Jangan lari lu. Kalau lu nggak mau berhenti, gua akan teriak. Oke. Gua berhenti, oke. Neng, hayang kumaha? Lu harus tanggung jawab. Akan ngomong kemari.
Naon deui nu harus dipertanggungjawabkeun. Pokoknya lo harus tanggung jawab. Lo udah ninggalin gua tanpa alasan. Kamu geus ngajelaskeun Neng. Geus hese diomongkeun ge amus sayang tina makan Neng sembung. Gue cuma mau lo buktiin dan janji lu dulu. Neng, daya kena sayang kan Neng, bogoh kan Neng. Tapi eta harita sancan Neng selingkuh jeung beri sawah eta dihareupeun cocot ayo. Ih, Oke, gue paham. Tapi asal lu tahu aja, gue pacar sama dia terpaksa. Gue nggak ada hati sama dia. Kenapa lu nggak mau ngerti sih? maafkeun Neng. Hati yang selalu hancur. Tadi aing maju nang meunang yo. Bare-bare parai aing hiji masuk. Koret-koret deui yo. Padi tahu bae kitu kuenya yo. Kalau laga aing lauk suwe doangan. Kuy aing. Si Denny tuh kendaun tuh udah. Apa saat ember menang to aing mancing. Paraseup we. Sekalian mandi be aing lah. Sia kunaon Denny, dong lenta ke bawah amat. Sial amat sialan bantuan aing. Sia kunaon dan dong leutik di dinya. Dong dak leutik mandi disusukan. Kan sia nyaon dia tempat bising budak. Woi, nu bener dia boleh dong. Bener lah, yang penting naon enggak bohong. Ih, Coba gerak tulungan aing yo. Gerak ku yang dia boleh dong, ditarik ku yang sia. aku yang tulungan kan ya. Sejelasnya Den, baju aing basuh kabeh, ieu kana ganti cewek aing hiji 2 tilu Den. Kumat tadina jeung sia baju hiji menyat cewekna tilu. Sepotong ewang merena. Boleh dong ngomong jeung sia mau kelar. Tapi nuhun Den, bukat sia aing ka awewe bisa jadi poho, ku tadin aing galau. Kunaon galau jeung sia? Beungeut kos kitu digalaukeun awewe. Aing mah teu bercanda Den, aing hancur hati dia. Sedek teh saparingan jeung aing. Sia sparingan naon? Aing untuk tim futsal. Ai pohoan Den, sharing maksud aing mah goblok. Makanya ngomong lu jelas. Si anak be nu lemot, dong lentan dogan, daek teu. Tong geus edek cerita naon. Itulah Den, aing geus cerita masalah cewek. Aing gara-gara cewek aing hati aing hancur Den. Salah cewek bae anjing. Rep. Ulah sia serua aing keur hancur ku awewe yo. Sia nu curhat jeung Denny. Heutik mah rep. Sia sakit hati teh Den. Lamun ditolak awewe, di seketika pengorbanan kita sia-sia. Tapi ya manehna can nolak sih. Cuma keur mikir heula meureun, lamun menurut sia kumaha? Atuh sakit rek, komodi ditikung baturan. Perih rek. Kadang mata dicolok tah kitu tah. Panteu nyambung amat anu ditikung. Lah rep gara-gara wadon yo. Otak geus tok karonek yo. Kunaon ba? Geus Den lah, ngomong sia mah moal kelar. Yeur nu aya. Payah sia mah jeung anu curhat ku sia nu curhat balik ieu mah. Geus lah. Yeur aing semaning balik lah. Kemana sih ya? Aing teh curhat.